Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillahnya baraya. Kudanget ayeuna urang masih dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baraya. Di pasar sore di kebon pakuan seperti biasa. Sunyi dan sepi baraya. Aduh, dan sang kamera pun masih berkibar baraya di kebon pakuan. Tah saur nama rencana nate enak Kang Haji Bana sareng reng-rengan bade ngalareskeun jembatan penghubung antara Kampung Cibogo sareng Kampung Mencuut. Tah kituna hayu urang gaskeun baraya. Waduh tuh baraya tinggal Kang Haji Bana sareng rekan-rekan menuju siap-siap baraya tuh tinggal tos nyanak bambuna baraya. Takut gitu na kumaha kelanjutanna pokona mah hayu urang gaskeun. Oh barayanya waduh alhamdulillah takut gitu na urang teh kedah bersyukur baraya. Pami urang ku sering-sering bersyukur mah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun. Tuh barayanya gotong royong mah perbaikan jembatan baraya ya. Tah kita mau orang ayeuna orang gaskeun baraya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Wah, ya lujung bade naon nih Pak Haji ya Pak Haji? Iya kegiatan jembatan ya. Oh, jembatan penghubungnya antara kampung dua kampung bener Pak Hajinya. Wah, ya sareng si bungsu ya Cepe coy, tah ya sareng si Aat di Majalengka ya. Aduh, kumaha sehat ah? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya tuh wah tinggal baraya ya. Ngadamel Lumayan jembatan, itu jembatan teh awina tos bobok. Oh, tos boboknya. Ininya teh akses jalan Mohon. menghubungkan dua kampung, Kampung Cibogo sama Kampung Mencuut salah kada. Ya. Ya inisiatif lah di Kang Haji Banda melalui rengan. Mohon. Kurang nama di jembatan. Jembatananya. Seru ngalewat nih Tah kitunya alhamdulillah tiga berusnya pono mohon lah. Kamari ge aya 3 berus tah ieu ya. Iya barayanya tuh jembatanna ieu geuning. Cilingan ongko itu dah. Wah, tuh baraya tah ieu. Penghubung baraya antara dua kampung ngan saukur sakieu baraya penghubungna jembatanna ya. Aduh, tah ayeuna teh ku Kang Haji Banda sareng reng-rengan bade dilereskeun baraya. Masyaallah-nya. Mugia cing dilancarkeun baraya ya. Waduh, Kang Haji ngadamal jembatan panginten itu nya. Ya itu dah kumaha teh. Ini hari wang kieu jembatan teh dah kamari ningali ngalangkung ge aya nu geubis di. Oh, kamari teh nu ngalangkung di jembatan itu nu geubisnya. Masyaallah. Pisan nu ngalangkung. Oh, jadi jembatan itu penghubung teh paninnya pami muter da tebih teuing nya. Muter ka ditu nguriling. Nguriling hawatos kana waktunya. Nah, jadi kepaksan ya ke Sakarola. Oh, tanya. Kalau ke pasar suka dari Nya. Nah, antara penghubung desa RW Cibogo dengan RW Cimencuutnya, kamu Mencuut. Mohon siap. Mohon Kang Haji lah orang mah. Araya reng-rengan. Nya. Bade dilereskeun. Gitu alhamdulillahnya moga cing dilancarkeun Kang Haji nya. Tuh baraya kamari teh cenah aya nu geubis baraya yeuh di dieu teh yeuh. Matak ieu ku Kang Haji Bana sadang reng-rengan rekan-rekan bade dilereskeun jembatanana mugia aya manfaatna ya dilereskeun mah Kang Haji nya. Tuh. Itu ah. Tuh baraya ku sili asa, sili asu, sili asi, gotong royong baraya, masya Allah tuh.
menghubungkan jembatan itu baraya menghubungkan antara dua kampung menginten kampung Cibogo sareng kampung Mencut itu baraya ya. Jadi aktivitas warga teh sadintenna nu orang Cibogo atau bisa balik na orang Mencut ke jembatan ieu baraya ieu teh oh masya Allahnya oh ini nuju bade diledaskeun insyaallah-nya baraya. Ya. Situasi belum memadai, non? Radak ya. Oh barayanya tos beres di pasihan awi patsiki langsung ku Kang Haji Banda diikat baraya sangkan cicing tegoyang gitu baraya tuh masya Allah ku gotong royong mah pasti gancang beres baraya masya Allahnya. Oh siapa Majalengka biasa ngababadan ieu ya jalana supados teu ngahalangan anu ngalalangkung teh baraya masya Allah saudara nama mugia manfaat baraya. Ini nahon kena jembatan cek nu lewat dari alus. Oh, tinggal barayanya masya Allah tuh Kang Haji Banda sareng si bungsu ya capek coy tinggal tuh wah malah ya dia Kang doakeun mugia Kang Haji Banda sareng reng-rengan di pasihan kesehatan kemudahan kelancaran barayanya sami ka baraya-baraya oge baraya-baraya Kang Haji Channel mugia di pasihan kesehatan kemudahan kelancaran di jalan berkeun rezeki ya. Nah, siapa Majalengka wah semangat barayanya masya Allah. Teh jembatan teh barayanya menghubungkan antara dua kampung baraya antara kampung Cibogo sareng kampung Mencut baraya. Jadi sadidintena aktivitas dua warga teh lewatna ka dieu baraya pamika lewat ka jalan raya pasti muter tebih memakan waktu baraya tah. Kamari teh di teh nu geubis baraya gitu ya. Jadi nawe Kang Haji Banda sareng reng-rengan diladaskeun jembatanana baraya. Mantap. Jadi dia. Tuh barayanya ai pamitos di laras mah awaseun baraya tuh melewati noge baraya masya Allah. Aduh alhamdulillah Kang Hajinya Alhamdulillah ya.
Mohon daya terusan aya jadi kompaknya gotong royong Kang Haji nya. Gotong royong barudak. Mohon ya doh. Nya utama nama ieu anu mau semangat mah bos Majalengka ieu. Oh nya si Majalengkanya masihan semangat ieu nya bahwa nama lah si Majalengka moga cing pasien kesehatan kemudahan Kang Haji nya. Amin. Masya Allah. Tena eta bade ngadamal naon Kang Haji? Tah ieu teh tanya mah lamun aya awina mah kanggo peganganna itu. Oh teh nya bete tigorobas deui nya Kang Haji nya. Aduh mohon lah. Peganganna ieu. Lagi ngananya Kang Haji tah tuh tinggal barayanya Kang Haji Banda nuju ngadamel heula peganganana baraya jadi raos aya peganganana mah sami siga urang-urang kudu aya pegangan hidup baraya tuh tinggal Kang Haji Banda. Masya Allah. Tuh baraya nya si age jadi rawaseun ngalangkung lagi ya mangga kasep tuh tinggal barayanya Masya Allah. Oh iya urang kali nambah we sekolah baraya tuh Masya Allahnya moga cing jantenkeun urang kali nu soleh katanya cing pelintar tuh langsung gitu ke daerah Cibogo baraya tuh Masya Allah. Alhamdulillah barayanya jembatan tos rengse ya Kang Haji Banda panginten anu me bade ngadamel pegangan anak cenah tuh pados raos baraya. Oh tinggal ya si Majalengka Kang Haji Banda tuh itu si bungsu pecoy itu tinggal baraya kieu we melak cangkeng pagaweana teh. Oh iya deui kieu we ripu jeung ripu barayanya si bungsu mah kumaha we siga abahna baraya melak cangkeng badu Allah ieu barayanya Masya Allah lah panoh. Yo Kang Haji. Kumaha Kang Haji? Berhubung ke kurit Nya. dilanjutin ada. Oh mohon siap Kang Haji. Awina tebih ngalana. Oh mohonnya siap lah. Tuh. Udah TNI. Siap Kang Haji tuh Masya Allahnya alhamdulillah tah. Panginten sakitulah barayanya. Insya Allah ke dilanjut deui pokona mah kangge ka baraya-barayana Kang Haji channel tong hilap seueurkeun rasa syukur tingkatkeun keimanan jeung katakwan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salatna, perbanyak sholawatna nya. Insyaallah berkah lah. Suasana di Kebon Pakuan sunyi sepi baraya. Alhamdulillahnya. Panginten sakitulah baraya, kin ke dilanjut deui berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.